Duh, iya bos kemana? Jadi dagu anakku hese. Aing perlu duit, iya. Gak butuh nyedak. Masalah loba. Bos datang geus ngarti. Iya bos aing minta duit mah. Hese datang ge. Kabina-bina teuing ieu bos. Kayaknya ada bapak jahat ya. Lah, minta duit lah. Bapak Jaya minta duit. Iya anak geus minta duit. Eueuh. Duit di mana aing? Aing keur pusing kieu. Minta duit bae. Keur kegaras kieu. Kabina-bina teuing. Siksa bae aing kolot. Ih, bapak Jaya marah. Dasar anak tuh gablek otak. Kolot keur pusing. Minta duit. Sungut dicocokan, minta duit. Tanya, gitu aing keur pusingnya, dasar budak. Boroblog teh. Mun kitu mah aing gablek duit. Pantes minta duit. Kita gegares menang di mana? Nambah puyang bae hulu aing dah. Aing nangguan bos eueuh bae. Balik aing lah. Ngopi kieu hulu. Bos ge kudu ngarti kayak anak buah butuh duit. Ngopi lah. Oh, kebeneran ya. Dasar menek perlu ya. Kebeneran ya ladang pinjeun lah. Itu. Salam. Diok lo. Pinjam duit aing berat. Anjay sudah pinjam duit deui. Weh, saya juga nyahoan bae nek pinjam duit. Guson pinjam duit lah minta tulung bae ya keur kena musibah kieu. Ngomong geus kos kieu ieu geus tok kawawa meureun. Loba teuing pikiran. Wayahna bae minta tulung. Ya, lain kakarak. Kira aku teu nulungan deui ka kula geus kos kieu. Geus moal jauh. Ai kudu diomongkeun mah aing makasih mah geus belenger jay. Duit di bae intina mah duit, emang aing gudang duit ti dieu. Wayahna be lah tulungan. Ieu geus kacepet jasa, ieu geus ka dieu mentog ka ditu mentog, nyaran ti duiteun. Wayahna be minta tulung. Aduh, kamana deui atuh kula? Aisyah mah jay. Minta tulung na ka aing bae jing. Atupun aing ge duit najan aya ge atupun meureunnan. Aing ge boga urusaneun, deuk meuli ieu, deuk meuli itu. Coba kan sejen jing. Kan sejen mah sia jay. Duit 1 juta ge pasti aya naon bae nu ditanyakeun. Aing ge duitna geus mepet, geus eueuh. Ya. Ya mah minta tulung aing bae jing. Kemana bae jing lah. Lah teu ka mana deui jeung kula lain ka dieu mah minta tulungna. Jemeureun batur deui ku nulungan. Didinya ge geus teu hayang nulungan burung berarti kitu mah. Abis ieu mah jeung ka aing geus pokolot bae jing. Lah kitu kumaha deui atuh. Jai mah butuh. Atuh butuh ga teu neuleuh lah. Oh, minjem ka aing di kanjing deui bae jing. Kudu kemana nya ieu geus pararuyang geus pararentog. Dicoba bae bikang sieun dijual. Masyaallah, Bang, kula nginjem duit. Kalah bikang kita dijual bawa Medan meureun, Bang. Woi. Minjem duit kilah bikang kita dijual. Waduh, parah ya mah. Bener-bener ya mah jadi edan. Bikang dijual mah.